makhluk nupang aneh-anehna, makhluk nupang bagus-bagusna adalah manusia. Lain cek Kangjeng Nabi, lain cek wali, ngomong cek urang, tapi cek Allah nu nyieuna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim teh pang bagus-bagusna. Berarti pang ajib-ajibna, pang heran-heranna. Ente ulah neangan nu aneh ka luar negeri, ente ulah neangan anu aneh ka Jakarta, ente ulah neangan nu aneh ka Banten, teangan di diri sorangan. Koreng urang teh termasuk makhluk nu pang aneh-anehna. Keanehan urang teh diciptakeun ku Gusti Allah, manusia ahsan taqwim. Sekian miliar ku hari di dunia, eueuh nu akur banget. Aneh. Di samping eueuh nu akur banget, irung sugan aya nu akur eueuh. Dela Habib mancung, dela ente kutil. Tak akur kulit, dela peri kulit berbeda-beda. Hidung